Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji anu jadi pamatri ati tawis kembang melati, ti payun urang sanggakeun kadat Allah Rabbul Izzati. Puja anu jadi pamekar rasa anu tawis janten mangkak dina dada, urang sanggakeun kadat anu maha kawasa Allah Azza wa Jalla. Teu kakantun sholawat kali salamna urang curah limpahkeun ka panutan urang sadayana, pamimpin anu adil, baginda anu mulia, nu kacelu ka awun-awun, kakoncara ka Janapria, ka masyhur ka Cianjur, ka ewor-ewor ka Kota Bogor, ka warta-warta ka Jakarta. Sayyidul ummat, pembawa syafaat jaga di poe kiamat, yakni Habibal Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap kasadayana kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut kana ajaran mantena sing kacipratan ku syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin.